dekat sawah ya, Fat. Garing ya kudu nyedot ya mah ya. Hujan mah hujan wae tapi wahana caina ya. Ya. Siap pian. Cai malah dibedah-bedahkeun wae. Aya anu luhur saat ya rek botak he, sukan. Batengah aja supaya anu belah itu kacayan. Sia mah malah gawe nawa ke aing atuh meureun. Alhamdulillah kan nawa mah. Bae. Pian anu poyo pamipitan. Jarang tuh meureun pamipitanna. Naik. Mana teman tuh kekecehan wae kan. Saya selangna mah aya pian ya. Kayak ieu non biasana cokot. Pamipitan dak garing ya. Tempo ka dieu. So, tempo sia ya pamipitan kuat garing teu ya sama. Sekalian kita mangkatna doang. Tah ieu ya. Sadotkeun isukan mah. Wae sia mah. Tah ieu pian ya, ieu selangna ya kade. Nyedot teh sing ieu nilep. Kayak nu nilep meleduk dehan. Ada entong wae nya. Bapak nitah we jeung nitah. Di kuliahna mah hantu. Tahan wae teh. Dan mah sorangan. Kudu budak wae. Daripada aing nyedot capek. Saya geus loba ieu, nyen icing di nongkrong. Dumok lo bacaina. Daripada capek nyedot. Geus icing di Ai siap pian. Kita teh malah nongkrong di dieu. Ai tuncan ge. Ieu ai caian. Panggul can bajeuna. Nana teh mesin. Geus aya di ditu. Ai siang geus mana sarana ge eueuh. Sia mah Wah, teh nama geus buahan ya, loba. Pada tong beli 100 tapi 500 beres ya. Aing ge ala we nama heula. Antara cenah. Di mana mak? Buat ya di ala. Tuh, di situ, di emak di tukang, belum peangan. Oh. Emang gua geus dijual ke bapak. Orang tuh berang komisi. Tadi bere duit apin. Ah, kebenaran Pak, emang buah dijual ke Mang Komeng. Mang Komeng geus ngalah buah. si komeng. Aing ngajual ge baheula keur kembangan. Euna mah geus buahan. Di mana si ieu komengna? Di tangkal buah di tukang. Waduh, gagal ya. Beak buah aing. Ayo, turun mas ya. Yuk. Oke, motor modal ya. Ya, turun Asia. Nah, man. Kan we. Ya ini ngalah buah kan geus bare teh duitna. Aing ngajual bae teh kembangna. Aing mah geus rebut ieu buahna ge yo. Si marek di ieu wae. Beak buah aing. Kumaha sih pan geus kamari deal-dealan. Aing kan ngajual teh kembangna aing mah lain buahna. Bikin kaya narek ieu buahan urang aya mah urang geus mere duit lila pan kamang. Aing rugi aing geus dijual deui yo. Yang boleh kembangna lain buahna lain buahna tah. Terus kumaha ieu urusanna? Hah? Anjir. Jual kembang lain buah lain. Ege, nggak jual buahna, tak ada aing mah buahan nih. Sebenarnya orang mau kemari
Alah, perkembangan kene. Ayo buang ini kita jual. Masih iya tuh. Bingung jual rugi emang bakal. Rongsok. Rongsokan. Mana rongsokan, Mak? Oh, geus dijual. Rongsokan. Mang Komeng. Bapak kegering. Rongsok. Lanan komeng goblok ayo keur ieu teh lalieur ya. Gua rawokan we lah. Rongsok, Mang, rongsok ya. Goblok, gua nih. Oh, sianan balik deh. Makasih, Mang. Bikin Bapak Aing dengan siap letakkan Pak Aing. Siapa? Alah. Adio. Aing cep kucing, tara kucing. Bandeng wae, kenal. Tapi omel wae. Toy sah. Cepetna. Kucing tong ngebate ngomong. Kenalan tapi pale dogana, apa nama cepet. Besok na kucing tong. Wae semang ngoprek wae, senang mana mau cepet. Pak. Aing mancing teu menang ya geus sore. Jalan wae. Awas siap. Alangan wae goblok. Aing jebur deui. Duh, aing teh anak teh bapak goblok pisan keur mancing keur matu menang-menang. Goblok ngomong teh. Henteu Mang, henteu. Anjay. Wah, ya. Aing teh melokok aing. Asia meng, nonton motor sia. Mogok. Aing balago tidak ada sia mah. Balago tidak ada sia mah. Bener kan, Mang?